Abi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rame. Tepakeun di dieu abdi sarerencangan abdi di kelompok 3. Di dieu abdi sarerencangan abdi bade majakeun sajak nyaeta Lalaki nu Barik Jurit karya Rahmat M. Saskarana. Sata acan maca sajak di dieu abdi bade tepakeun diri abdi sorangan sareng rencangan abdi di Stella Sari di absen 11, abdi Azalia Kamila di absen 6, abdi Sinta Rapito di absen 37, abdi Hasnat di absen 16, Abdi Zikri Akila Kamil di absen nomor 40. Wanci layung hurung koneng manehna datang leungeuna eueuh sapoto bedil nyalengkrang datonggo pelor ngabereus handapeun sangkeng. hiji lalaki bajuna hejo kapulastana di pamperangan taya waktu pikeun nyeuseuh sakicep waktu ngintip leungahna musuh mun manehna masih keneh embung pae lebah pager imahna manehna ngaradeuk heula utekna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba. Ma, kuring untung bisa mulang sedang mitra rea nu palastra di hiji satanah nu direbut ditebus getih panto hareup ngareket aya nu muka hiji wanoja anu geus aya umurna ngagoak lumpat ngarangkul anu ngajanten cimata indung baseuhan buuk anakna hiji lalaki bujuna hejo kapulastana wanci layun hurung koneng manehna